Mbah belah kamari mah keur kula leutik keneh jelema peduli jasa. Mun aya jelema maling sapeda teangan, kapanggih keur maling dang geus langsung bae. Eta lah baheula mah masyaallah karim. Baheula ge baheula kamari peduli jasa. Atuh cukup ku titir mun aya pamalingan teh. Aya nu leungit motor, aya nu leungit sapeda, dipicung nihtir unggal desa. Asal kos kitu berarti pamalingan. Gelam nihtir. Terus pas digadung nihtir. Tong ngadieu sepatan nihtir. Cek pamalingan, waduh aing geus di ka mana ye? Deuk lumpat ka mana ye aing? Nah, eta lah pamalingan teh jadi sieun ku sebab aing ieu geus naon gitu ngaranna dilingkung ku tihtir hebatan tongtrong daripada HP. HP kuari kurang kumaha. Tang teng tong jaga di sana, jaga di sana, jaga di sana. Ja lolos bae. Lolos bae tah nu mantak gunakeun deui ku di tradisional. Tongtrong. Aya pamalingan nongtrong urang. Tongtrong teh ya, aya sababaraha rupa lo. Tihtir ngaranna pamalingan. Lamun trong salat. Nah, lamun trong ngariung berarti. Beda-beda eta suara tongtrong teh. Ih. Saya tuh percaya jasa ka aing heran. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyam. Tawi kilaiki kuswiji kitab ala tetap ing dalem mertalakeun siam bangkawarah naja'ala ngamuk siam Udhamanil ulati lan nanggungi pirang-pirang pemerintah lahu dafu kulli sa'ili kutetep kadue wong utawi nolak saban-saban wong kang naja'ala ala nafsi ing atase awak-awakan au tarafi atawa pucuk anggahota au bidin atawa kamangfaatan parji au malin atawa harta fa in qatalahu fala dhaman magalamun matain yasiru amru musail fala dhamana maka ora ketempuhan iku maut wala yajibu daf'an malin lan ora wajib apa nolak ing saking harta wajibu lan wajib yadap andin saking farji wa kaza lan iku kaya ikilah yajibu nafsun utawi nolak awak-awakan kosodah kafir kang nejah ing nafsun opong kang kafir au bahimatun atawa rajakai la muslimun fil azhari oranana la menjah ing nafsun sapa muslimun wong kang muslim fil azhari
ing dalam monggo kaul Allah wadafwan gairihi kahwa nafsihi lan utawi nolak saking lian wong iku kahwa kaya wadafwan nafsihi saking awak wong wakila dan ucapakan apala padi yajibu qat'an wajib yadaf'u qat'an kalawan pasti qat'an kalawan pasti kitabus siyali wa dhammanil ula ye hiji kitab rek nerangkeun sial di Sunda pakai kacapangan sial amat aing poe ieu dagang rugi sial amat aing poe ieu tikus ruk sial amat poe ieu aduh cinta aing dikembalikan ditolak urang. Ialah bahasa sial nu sok dipake ku urang Sunda. Melayu gak aya sial banget gua. Sial bahasa sial. Nah, horenganan dina fikih aya sial teh huwa wal musawalah al istitalatu wal luthub yakni nyerang ngaluncat tujuanana ngarusak mantak aya nu ngamaknaan neja'ala atawa ngamuk maksudna deuk ngarogahala ieu diceritakeun di dieu masyaallah lengkap jeung deuk jaritakeun tentang tanggung jawab para pemerintah terhadap rakyat-rakyatna anu nyana siap untuk mengurus seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke telah disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam aliran dan bahasa tetapi satu tujuan dipimpin ku seorang RI1 presiden ngaranna saat ieu teu asing deui terkecil di dunia ialah Presiden Jokowi nyana kudu bertanggung jawab sa Indonesia masyaallah kumaha engke di akhirat mun teu tanggung jawab atuh gubernur sa provinsi bupati sa kabupaten camat sa kecamatan lurah sekelurahan atau desa erat sa RT tanggung jawab masyaallah lengkap dengan para menteri-menteri kemudian sampai ke terbawah pamong-pamong desa untuk mengurusi masyarakat seutuhna digaji presiden teh ku urang digaji PNS ku urang pemerintah teh adalah hadam-hadam urang raja nyada hadam urang jadi lamun urang boga urusan anu ngalaksanakeunana nyana nu berkaitan jeung birokrasi lamun beres salamet di akhirat mun teu beres areng dihurungkeun ditiupan nyanana disape kadi moal kebel sih paling 1000 tahun 1000 tahun akhirat masyaallah iya
dicaritakeun gerage tentang pertanggungjawaban pemerintah. Allah karim. Aya kekacauan di dalam negeri, aya menteri dalam negeri, aya pertahanan, ialah polisi. Kekacauan anu hubunganana luar negeri, aya menteri luar negeri jeung aya TNI untuk mengantisipasi kerusakan-kerusakan anu timbul di luar nagreg. Tasik berarti luar negeri. Rapi sebenarnya Pak. Ulah nyaritakeun tentang negara Islam khalifah atau demokrasi. Demokrasi baheula laksanakeun sanajan eta negara demokrasi lain negara Al-Qur'an, lain negara Islam, heg-heg bae heulan ai harayang jeung daraek mah. Tur aman adil asal ngalaksanakeunana secara jujur jeung adil. Karasa ku masyarakat bahwa urang teh boga camat. Karasa ku masyarakat urang boga bupati. Karasa ku masyarakat urang boga gubernur. Karasa ku masyarakat urang boga menteri jeung presiden. Lantaran naon bae kebutuhan masyarakat ku pengurusna diurus secara intensif, secara rapi, sehingga masyarakat tentrem adem ngeunah. Nailah bab sial, kitabus sial. Lamun aya jelema anu ngamuk teu puguh teu karuh, hendeuk ngabunuh seseorang, atawa aya jelema deuk ngarusak anggota seseorang, atawa aya jelema deuk numpakan cewek nu lain tumpakeunana, berarti dengan haseum, dengan kata sopralna adalah endek memperkaos. Siapa bisaan bae harapal bahasa kos kitu teh. Endek menggagahi. Aya bapana maca koran jeung anakna, dibaca ku bapana rada kenceng macana. Seorang laki-laki menggagahi seorang wanita. Anak mah pentingnya budak leutik. Gagah amat ya Pak ya. Bisa menggagahi begitu, bapak kok enggak menggagahi sih? Kan teh nyawana naon. Mentak sing hade. Urang mun buca baca deket budak sing hade bahasa menggagahi teh naon pajar gagah bae. Okos di sisi jalan loba kuari mah obat kuat gitu kan. Atuh anakna kan kakarak bisa maca sekolah SD kelas 2. Obat kuat, Pak beli dong Pak buat saya biar saya kuat. Tolol tuh coba. Pajar kuat naon beureun. Entah kula sambarangan tah. Engke dibaca ku budak pajar kuat ninju, pajar kuat gelut atau kuat awak. Sehingga ngomongnya nah, beli dong Pak buat saya. Cek bapak nagain paranti sia tah mah atuh. Paranti bapak kolot sia tah mah. Salah tah. Hatak teu barang sambarangan jeung merek teh. Tah. Atau jelema neuk ngarusak harta. Da ieulah jelema-jelema anu endek ngarusak meunang ku urang ditahan. Masya Allah.
menang ditahan. Jelema dek ngarusak ka urang, dek ngabunuh ka urang, sekuat tenaga ku urang lawan ku urang. Komo lamun ku kafir mah ulah diantepkeun awak urang dek dipencit ku kafir aju cicing bae ngalawan urang bae syahid. Ulah sok cicing bae ka kafir mah. Lantaran man qatala duna damihi fahuwa syahidun. Jelema anu ngabunuh duna damihi ay li ajli damihi, lantaran ngajaga darah dirina, fahuwa syahidun. Man kutila terbunuh duna dami karena ngajaga dirina, fahuwa syahidun. Wa man kutila sahaja jelema anu terbunuh duna mali karena hartana bahwa syahidun. Urang keur mawatas di Jakarta, kemudian aya jelema ngerebut lawan ku urang, gelut jeung urang kebenaran apes eleh urang, syahid urang mun paeh. Masya Allah kan. Atawa urang keur mawa pamajikan urang atawa mawa anak urang, kemudian pamajikan orang anu ngerebut batur, sanajan nyanana ada dampak urang nak kuru tetep ngalawan. Ulah diantepkeun bae ku urang teh, waduh pamajikan dibawa aing mah jasa kieu ayana geus ku aing diikhlaskeun. Ulah naonan ari keur bobogohan sampai di mana akan ku kejar di kau. Pokoknya bah, urang nak kuru, siapapun yang mengganggu kamu, taruhannya nyawa. Amboh, kerbobogohan mah pohara jasa. Langit yang tinggi akan kudaki, lain gunung deh guys. Hiber merenyana. Lautan yang dalam akan kuselami, amboh kira-kira. Siapapun yang akan merogoh hala, merogoh hala. Nyawa taruhannya. Kerbobogahan bagus gitu, barang geus boga anak dua aya nu mawa, udah dah buat lu aja dah, gua mah udah apa namanya tahu ini dalamnya dah. Ulah gitu atuh, tetep pertahankeun. Urang dicabok deui nya, urang ditikem deui nya. Kabeneran urangna leutik jeung teu boga pencak, puasa tilok deui, katikem dibunuh syahid. Masya Allah karim. Lahu dafu kulli sa'ilin ala nafsin, wajib bagi nu mampu menang ka jelema nu dirogahal, anu diamuk nu dirusak ku seseorang anu jahat, menang dapu kulli soilin, ngajagaan nolak mengantisipasi ngalawan tiap kajelema nu jahat anu ngajahatan ala nafsin dek ngabunuh awak-awakan. Tahan ku urang, ulah diantepkeun bae awak urang rusak. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, ulah diantepkeun awak urang rusak. Ku batur ditoelan bae ge dek dibunuh urang cicing ulah komo ku kafir ngalawan. Wajan ku kubek ngalawan bae menang. Urang berarti luhur agama urang. Eleh syahid. Masya Allah, terutama ku kafir. Padahal malain kafir bae anu jahat nama musliman kana au kafiran. Muslim atau kafir, akilan atau majnudan, berakal atau edan. Kan di hukum Indonesia mah kuari di hukum Indonesia aya jelema edan, ka urang ngababuk, urang kudu dibabuk deui, kemudian gelut urang, tah nyana eleh, ju dilaporkeun ku dulurna, urang ngalawan lu edan kena sanksi di Indonesia. Sebab lain negara Al-Quranul Karim serba salah kan orang ngalawan nu edan teu dilawan nya endek ngarogala ka urang dilawan urang kena sanksi.
ceknya naon tuh nu edan dilawan atuh jelema teu boga akal apa dek kabunuh urang ketika ku urang dilawan manehanana rusak laporkeun urang kena sanksi nu edan dilawan serba salah iyalah lain hukum Allah mah wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika hubul khasirun jelema nu ngahukuman lain make hukum Allah rugina di dunia rugi di akhirat rugi ieu di Indonesia kajeun ai dararaek ieu keur carita hukum Allah subhanahu wa ta'ala ketika aya jelema nu jahat deuk ngarogahala ka awak urang lawan masya Allah atawa deuk ngarusak anggota urang leungeun urang cili urang irung urang dan lain sebagainya selama urang mampu ngalawan lawan nu mantak Kangjeng Nabi ngajelaskeun ahabun nas asyaduhum pangleuwih dipake karesep-resepna manusia nu panggagahna mantak kudu gagah jadi jelema mah ulah puluh pelaya gagah tuh ya Allah deuleu Saddam Hussein gagah ulah pun eleh jeung menangna lain urusan tapi kagagahan Saddam Hussein diakui dunia eta keur carita ngamainkeun politik sampaikan dibunuh Bung Karno di urang lain letik-letik jelema gagah Bung Karno can aya tandingna kuari menyatukan dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai berbeda-beda adat jeung bahasa ras warna kulit tetapi ku Bung Karno bisa disatukan jelema ngahiji Masya Allah Karim kuari tinggal teruskan doang Pak Berencai kagagahan Bung Karno bisa nyatukan di Sabang sampai Merauke lain letik-letik negara berarti hebat Bung Karno dengan Pancasila jeung Bhinneka Tunggal Ika ngahiji jelema agama Islam jeung Kristen ngahiji Katolik ngahiji Buddha ngahiji kahiji BKB tunduk dengan keputusan Bung Karno setelah dicekel kuari ku kepala negara terus ganti ya Karim Aceh hayang misah Medan hayang misah termasuk Banten geus aya kelemeng-kelemengna hayang mararisa kemudian anu jelas Papua hayang misah kunaon sih teu bisa dihijikeun cara Bung Karno boga naon eta Bung Karno nu kadeuleuk urang mah boga itek pendek doang boga keris lain sambarangan eta teh keris teu hayangeun Bung Karno mah datang sorangan kerisna kuari cenah di mana kerisna naon sia nanyakeun keris eta jadi dukun sia teh kudu ditanyakeun tah Bung Karno masyaallah luar biasa ieu urusan karusakan dunia urang kudu terima kasih sabenerna aya jelema anu gagah sabenerna polisi lamun hebat menanganina pangheulana ka sorga sebab loba jelema anu terima kasih ketika aya jelema deuk dibunuh aya polisi tebak ke polisi ketika aya jelema deuk ditampiling aya polisi tahan ke polisi ketika aya jelema deuk ngerebut motorna lapor ke polisi segera hebat mantep jasa kan hebat polisi luar biasa ini polisi teh urang leungit motor lapor ke polisi bangun sacicet 3 bulan tadi tangan di ditu teh di Papua kokocoran mah di urang beres polisi teh Masya Allah Karim terapi-rapi datang ke ayeuna malah makin gejolak polisi tinggal polisi berarti penangananana kurang intensif teu kondusif negara teh pertahanan dalam negeri aya pertahanan luar negeri aya tapi kekacauan makin menjadi-jadi ISIS geus asup ka Indonesia ini kumaha coba ayo coba bom bunuh diri luar biasa loba di urang nu endek ngarencanakeun demo-demo ke DPR ambalaya
senjata-senjata anu ilegal loba jasa di Indonesia. Deuk kumaha coba polisi tinggal polisi tinggal polisi, tentara tinggal tentara. Lamun polisi hebat diheula ka surga. Tapi ingat ke Hasan Basri keur diuk bae aju liwat polisi cerik. Begitu cerik liwat ditanya, "Mama kunaon liwat polisi Cicerik?" Masya Allah, bersyukur ke Allah adana kulat jadi polisi. Emang kunaon gitu? Di akhirat panggilan ka neraka polisi. Hasan Basri, ya mah hampura ka polisi. Urus juga nenek keluar di kepolisian ulah. Terus bae sih ka neraka tinggal neraka geus lah. Nekat habak lah. Coba cerita ahli sufi seperti itu. Kulantaran naon? Meureun tindakan polisi teh di luar aturan syariat. Lolobana seperti kos itu. Dari polisi anu jujur mah atuh wah. Nah, ieu urusan-urusan kitu dunia. Urang sangat terima kasih contohna kieu bae. Baheula diturunkeun nabi, setiap akhlak manusia, moral manusia bejat selalu diturunkeun nabi ku Gusti Allah. Ketika nabi diturunkeun teu gancang ditarima ku hamba-hamba, ku kaum bala dibohongkeun. Terus bae nya nama berdedikasi, terus teu pernah mundur. Satu nabi turun deui, dua nabi kaumna tetep bae ngabohongkeun. Tilu nabi tetep ngabohongkeun. Masya Allah teu eureun-eureun dibohongkeun. Lamun nabi sampai 10 nabi teu pernah dipercaya ku kaumna, bohongkeun deui. Dicaci baki. Atuh komo urang nabi lain wali lain. Sapira kiai ge boga dalilna hadis dagengan innamal amalu binniyat doang parti munudan teh. Hiji doang hajuku manusia ku kaum teh dicemooh. Ulah kaget sebab baheula nabi bae ge dicemooh. Terakhir cek nabi teh teu nyararahon oreng kaumnya. Masya Allah. Hei dulur, ieu kula sebagai nabi diturunkeun ku Gusti Allah tita dakwah ngajakan ka Gusti Allah bertauhid ka Gusti Allah. Sebab Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi. Naha atuh make ditolak. Teu hayang kami mah neuk nyekel agama karuhun kami bae. Duh. Cak nabi kuari ku kula deuk dicontohan. Naon? Lamun maneh keur cicing keur diuk di tukang aya orai, kula nyaho orai tersebut teh endek ngagegel anjeun. Haju ku kula di bejaan, "Hei hudang sia aya orai deukeran hudang maneh ka kaula teh terima kasih apa nyarekan?" Kudu terima kasih segala teh. Sebab lamun eueuh ente mah tuh kula beureun digagel ore pae. Bagus. Mun maneh keur diuk atawa babarengan jeung babaturan 10 20 jol aya maung datang ka dinya. Kula nyaho maung teh deuk nerekam aranjeun ku kula di bejaan. "Hei saudara-saudara, segera lari lantaran aya maung." Maneh bakal lumpat atuh kula. Aju sanggeus lumpat maneh salamat teh deuk terima kasih ka kula. Terima kasih. Sebab naon? Atuh sieun rusak awak kaula besi pae. Nah, ku kula di bejaan maneh teh supaya mangeranan ka Allah, sebab lamun teu mangeranan ka Allah aya seuneu. Kumaha tah lamun kos kitu? Lah bohong tah mah. Tuh. Jadi ngan sakadar urusanna dunia bae. Ketika kiai kuari ngabejaan, "Hei, aya orai lumpat nyana. Hei, ulah kenceng teuing, ngegejebur sia. Ieu jalan teh jalan buntu." Alhamdulillah segala rupa ge. Ketika aya seuneu kawuruan, sia lumpat kabeh alhamdulillah lantaran hayang salamet. Tapi ketika dibejaan, "Hei, maje,
ulah ridit eta jahanam. Nyulucus bae. Sia nyaho nyulucus. Nyulucus. Bari gaya ki hajina eta nyulucus. Nyulucus bae. Hookan keneh ka awak digegel orai di dunia dibandingkeun jeung digejeburkeun ka neraka jahanam. Pikir ku otak. Ulah-ulah orai aya bayongbong bae bayongbong. Bayongbong teh bahasa urang. Mun bahasa belah ditu mah ngaranna kalabang. Kalabang bayongbong. Urang keur diuk, atuh Zaid keur diuk. Dedet, udah enak kalabang. Oi, dedet aing bejaan. Kalabang bae nu leutik. Masyaallah, gegeraan bae nyokot di Samsu Tajang sia. Emang terima kasih aing sia. Beuh aing mah. Lamun eueuh sia atuh geus, geus aing mah wani aing geus Samsu Tajang sia. Kadieu 9 ieu mah hiji bae. Sia lah jawa nipu ka aing. Loba-loba eta. Aing terima kasih kan. Satu hiji. Lamun digegel kalabang mah ka dokter sabaraha juta. Tapi cukup ku Samsu bae masalah lah aing mah geus. Karena Allah aing mah geus. Di bejaan kalabang mah alhamdulillah. Tapi maji sing hade ulah resep teh nyekel HP gede bohong teh HP teh eta teh jahanam sebenarnya mah tetep bae sieunnan kedeh ku kalabang tibatan neraka jahanam Ki Haji goblok bloon lain seuri sia ya Allah kurang kumaha ngabejaanana kiai supaya ulah ngagejebur ka neraka. Ya Allah ya Rabb, lamun geus cara ke zaman ayeuna urang teh geus teu peduli jasa. Aya jelema awewe kemudian di pasar aju tasda direbut ku batur. Jelema kuari geus teu peduli, ih nafsi sia-sia aing. Kuari. Jelema naik motor jaga kubu dua motor. Kemudian di tukang loba jelema nu liwat nyaho bahwa eta teh motor keur direbut ih nafsi sia-sia aing mah deuk nyalametkeun awak aing mah kuari zaman mbah belah kamari mah keur kula leutik keneh jelema peduli jasa mun aya jelema maling sapeda teangan kapanggih keur malinggang geus langsung bae eta lah baheula mah masyaallah karim baheula ge baheula kamari peduli jasa. Atau cukup ku titir mun aya pamalingan teh. Aya nu leungit motor, aya nu leungit sapeda, dipicung nitir unggal desa. Asal kos kitu berarti pamalingan, gelam nitir. Terus tasir gadung nitir. Tong ngadieu sepatan nitir. Cek pamalingan, waduh aing geus di ka mana ieu? Deuk lumpat ka mana ya aing? Nah, etalah pamalingan teh jadi sieun ku sebab aing ieu geus naon gitu ngaranna dilingkung ku tihtir hebatan tongtrong daripada HP. HP kuari kurang kumaha. Tang teng tong. Jaga di sana. Ja lolos bae. Lolos bae tah nu mantak gunakeun deui kuari tradisional. Tongtrong. Aya pamalingan nongtrong urang. Tongtrong teh ya, aya sababaraha rupa lo. Titir ngaranna pamalingan. Lamun trong salat. Nah, lamun trong ngariung berarti. Beda-beda eta suara tongtrong teh. Ih. Saya teu percaya jasa ka aing heran. Aya orai di bejaan terima kasih, aya kalabang di bejaan hatur nuhun, aya kalajengking di yakib kurang di bejaan luar biasa. Kemudian aya orai hatur nuhun jasa, tetapi di bejaan aya neraka jahanam. Cuek-cuek bae aja kan. Cuek-cuek bae sakieu ge ngararaji sia. Komo mun teu ngaraji meureunana. Main tumpakan-tumpakan bae meureun. Sakit karena rajin gini, masya Allah. Nah, iyalah Zaid kuari teh didatangan ku penjahat. Ternyata penjahat eta teh deuk ngabunuh Zaid.
baka bagi Zaid sekeras tenaga ngalawan, sekemampuan lawan. Masya Allah. Ketika Ki Zaid ngabunuh, Fa'in qatalahu, ketika Ki Zaid didatangan ku penjahat terus dek ngabunuh Ki Zaid ngelawan jogol Ki Zaid jeung penjahat. Ternyata Ki Zaid Masya Allah lantaran pernah cicing di Bogor Batu Lumayan boga Cimande asak Cimande loba nu cicing di Bogor ge ngan dagang salak atuh teu beres. Ieu mah bener-bener belajar Cimande. Tambah dari di Jakarta besi. Mantep jasa. Jadi musuh teh sagilek ke Ki Zaid teh. Kabeneran Ki Zaid pernah puasa hizib. Wah, leungeunna teh lamun ditampilikeun ceger bisa pae. Lantaran nyana nyoba hizibna bae baheula ka tangkal cau. Beres puasa 40 poe hizib ditampilikeun ka tangkal cau, cek tangkal cau garing. Tangkal cau garing. Sebab mun nampilina geus garing tadina. Garing tangkal cau. Nah eta hizib jadi berarti geus kitu. Baheula mah keur leutik teh do, mun nyoba ilmu teh ka kotok karak turun teh anak kotok. Anak kotok kan lamun dicokot ku urang baheula buh kotokna teh. Wah, ka urang ngabinti. Urang mantas wiridan, cekal anak kotok. Kotok ngabinti. Ah! Wow, kotok hiber ka ditu. Tah eta jadi berarti. Haji Pendi baheula pernah. Pernah eta, cekal anak kotok, dibintih ku kotokna. Datang ka mengsretan kotok ngabintih. Dibujur mah bae nyana. Tetep berarti terjadi. Ya di teh Bapak. Henteu kudu ngaeuh asal. Geus kotok kabur. Geus sieun kotok. Tah eta teh ngaranna jadi ku situ. Nyekel tangkal cau garing tangkal cau. Nah, Ki Zaid pernah nguasa hizib. Di cenah kieu hizib da ulah harus wae nyaos ya. Henteu cenah kula ieu deuk puasa bae. Halah ulah. Yang naon tuh sia demo cenah kula ka Jakarta. Ngademo naon? Ahok jages turun ku ari. Tampilin ku Ki Zaid penjahat. Jeder. Keliang. Set. Cekel ku Ki Zaid. Geus udah masa. Cepai mah budak. Kumaha tah? Anu tadina ngabunuh teh kena sanksi kisos. Buluh deui. Tetapi kulantarannya dek ngaroga hala penjahat dek kabunuh. Bebeneran dek kabunuhna pestol geus diagagkeun atau belati geus diagagkeun. Nyaan nya maneh kabunuh teh. Nah, dilawan ku Ki Zaid. Sebab Ki Zaid mah kahebatanna lain lalaga ditembak ku penjahat tembak. Saha nu nimpuk ceuk ieu. Atul amat jago da Ki Zaid. Sia cak penjahat teh. Kuku pistol. Tembak dia sekali geus tak ceker. Lalagaan budak ieu naonan cekeun. Hebat Ki Zaid eta. Ya Allah, barang nyeuleut teh. Sia horegana. Tembakeun ka dadana. Ceker. Naon ieu? Pitek teh naon ceker. Ah, berarti sia kaburu aing beneran ieu mah ieu. Langsung bae ceker. Hai, kumaha tah? Fa in qatalahu lamun Ki Zaid ngabunuh ka penjahat anu tadina penjahat teu kabunuh jana fala dhamana, tidak kena sanksi sama sekali. Aman. Lamun cak agama aman di dunia di akhirat pun aman. Masya Allah Karim sampai ka dieu agama Islam untuk supaya rarapi tatanan kahirupan bertetangga bermasyarakat bernegara sehingga negara memberikan keleluasaan ketika disidangkeun seperti eta kaayaan aman masalah. Ya Allah ya Rabb ulah ning deui kakarak awak
puguh kakarak leungeun geus dipiteskeun ge lawan ku urang atawa neuk ngaroga hala kaparji urang termasuk zakar dubur lawan ku urang atawa harta urang dek disabet kunyana dek dipaling kunyana digarong kunya lawan urang menang ngalawana sehingga bae nyana pada doman teu aya katempuhan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina pangawasan ieu kalaresan aya tamu anu mendadak, tamu agung hiji Syekh Aziz Abidin Al-Husaini Syria anu manehanana berdomisili di USA Amerika Syarikat. Nomor kedua Syekh Aziz Al-Kubaidi Al-Hasani Maroko ahli Thariqah. Nah nu bakal datang dua Aziz, tilu menantuna Syekh Aziz Syekh Basar Arafah. Jadi ayat tri Aziz, tiga Aziz. Penerjemah adalah Kitu Habib Muhsin Al-Munawwar dari Semarang. Galeresan rombongan Syekh Aziz Maroko, muridna 4 orang, kemudian jeung istrina 1, kemudian anak. Alhamdulillah. Di tengah-tengah orang aya tamu di Syria, Amerika, kemudian di Maroko. Deka Maroko orang jauh. Pokoknya orang ketos mah bisa ke Maroko. Mahal hargana. Tetapi saat dia aya di tengah-tengah orang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu pengajian saat ini dipending mengenai tentang penjabaran sial dilanjut minggu hareup insyaallah. Saat ieu urang kedatangan tamu agung insyaallah urang suhunkeun tausiah-tausiahna naon anu ku aranjeunna bade dicaritakeun seputar keliling-keliling manehanana. Ieu sadayana ahli thariqah. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sate acan dilanjut sim kuring nyuhunkeun bisi aya badu salam. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail
9 Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar wa Nakir, Rakib